Masalah pandangan bangsa ngeunaan kahirupan mangrupikan masalah anu sangat mendasar pikeun kakuatan sareng kalestarayaan hiji bangsa. Kusabab dina pandangan hirup ieu aya konsep dasar kahirupan anu dipikahoyong ku hiji bangsa eta ngandung pikiran sareng gagasan anu jero tina hiji bangsa ngeunaan bentuk kahirupan anu dianggap sae. Dina hal ieu masyarakat Sunda salaku sakelompok komunitas budaya anu sanggup bertahan dugi ka ayeuna panginten gaduh pandangan nyalira ngeunaan kahirupan sehingga tiasa di tengah budaya anu sanes. Salah sahiji sistem kepercayaan masyarakat Sunda anu masih diwariskeun dugi ka ayeuna nyaeta tradisi bulan katujuh pikeun ibu hamil anu nuju kakandungan bulan katujuh. Jalma-jalma di zaman baheula kagoda ku kapercayaan hiji carita dina mangsa pamarentah Prabu Jayabaya. Nyaeta carita awewe anu ngaranna Niken Satingkeb. Dina caritana Niken ngalahirkeun 8 kali tapi tina 8 budak eta teu saurang oge anu salamet. Niken Satingkeb teras ngadatangan raja pikeun nyuhunkeun solusina supados orok anu dikandungna henteu ngalaman kajadian anu sami sareng orok-orokna anu sateacana. Teras ku raja Niken Satingkeb sareng salakina dititah ngalaman sabaraha ritual anu tiasa nyalametkeun orok anu dikandung Niken Satingkeb. Di generasi saterusna masyarakat harita namina ritual ieu tradisi tingkeban sareng masyarakat Sunda mimiti percanten sareng ngalirkeun tradisi ieu dugi ka ayeuna. Aya 2 alasan anu kuat kunaon sababaraha masyarakat modern tetep percanten kana tradisi ieu nyaeta sieun ku hal-hal anu henteu normal sareng gaduh resiko anu luhur sareng tuntunan keluarga pikeun warisan tradisi karuhun. Ieu tiasa lumangsung akibat tabrakan budaya sabalikna. Nalika hiji individu atanapi komunitas lokal hoyong ngalihkeun pipikiranna pikeun langkung modern, beungkeutan batinna masih ngariung sareng kapercayaan tradisional anu aranjeunna kantos paracanten. Nanging tradisi 7 bulanan teras-terasan robih nungtut waktuna kusabab kanyataanna unggal masyarakat bakalan ngalaman parobihan boh tina segi nilai sosial, pola kepercayaan lapisan masyarakat, kakuatan sareng wewenang kana interaksi sosial anu dilakukeun. Ngarujuk kana versi kuno proses bulan katujuh sareng versi ayeuna sigana salah sahijina akar anu henteu pernah robih nyaeta pandangan masyarakat Sunda ngeunaan kahirupan ngeunaan tradisi ieu. Kusabab masyarakat Sundana gaduh paradigma anu ngadasarkeun aranjeunna hirup di dunya anu dibarengan ku palaksanaan tradisi ieu. Tradisi 7 bulanan atanapi tradisi bulan katujuh mangrupikeun adat Sunda anu dilakukeun pikeun ibu hamil nalika kakandunganna parantos ngahontal 7 bulan. Tujuanna ngalaksanakeun tradisi ieu nyaeta nyuhunkeun berkah ka Gusti pikeun kasalamatan calon indung sareng budak. Tradisi ieu dimimitian nalika jaman Prabu Jayabaya. Dina waktos eta aya awewe anu namina Niken Satingkeb anu nikah ka pemuda anu namina Sadia. Kulawarga ieu parantos ngalahirkeun murangkalih 8 kali tapi teu saurang oge anu hirup maka duaan eta langsung angkat ka raja nyaeta Prabu Widayaka atanapi Jayabaya. Ku raja keluarga disarankeun pikeun ngalaksanakeun ritual nyaeta salaku syarat dasar aranjeunna kedah getol ibadah ka Gusti salawasna ngalakukeun kahadean sareng janten pembantu sareng gaduh kasieun pikeun anu sanes ngadoa kalayan tulus nyuhunkeun ka Gusti Allah aranjeunna kedah nyucikeun diri ku cai tina 7 sumber maka pasrahkeun diri secara fisik sareng mental saatos eta taroskeun ka Gusti Allah naon aranjeunna anu dipikahoyong khususna kanggo kasehatan sareng kasehatan orok. Dina ritual ieu maturan kedah dilakukeun pikeun nguatkeun doa sareng nampi bala anu kenging nampi berkah ti Gusti. Tetela Gusti ngijinkeun pamentanna aranjeunna Sadia sareng Niken Satingkeb gagaduhan orok anu sehat sareng umur panjang. Pikeun emut Niken Satingkeb masyarakat Sunda teras
Namina ritual ieu nyaeta ritual tingkeban. Ritual ieu sigana dijantenkeun dasar pikeun orang Sunda ngalaksanakeun tradisi tingkeban dugi ka ayeuna. Profesi ritual bulan ka-7 dina basa Sundana nyaeta kieu. Bahan sareng alat anu dianggo dina prosesi upacara bulan ka-7 nyaeta pondok siraman kalabat 2 tong kembang sareng gayung. Teras 2 buah kelapa gading anu parantos dipahat ku Rama Sinta. Teras endog gampung 7 potongan lawan batik, kain bodas jangkungna 3-4 meter jangkungna, teras belut, teras bedaug pikeun belah kalapa, teras artos kanggo ngagaleuh sareng ngical salad. Tapi di tradisi di dieu mah artos teh kanggo nyawer. Teras cindera mata pikeun nyiram. Manusina nyaeta patlot, anduk, kaca spion, sisir, benang, jarum, sabun. Aya 7 jenis tiasa dibungkus dina kalingjang sareng dibungkus ku hadiah plastik. Cendera mata pikeun anu sumping kana acara bacaan nyaeta buku bacaan opsional.